Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami santriwati Ponpes Darut Taqwa Batu Jajar. Di video kali ini kita akan melantunkan sebuah syair nadom dari Durusul Fiqh versi santriwati Pondok Pesantren Darut Taqwa Batu Jajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakur cai biji ti bumi ti langit menang dipake susu cina janpai kaya ibun cilaut sumur wahangan hujan buah ciburi ajeng ci hujan angin lamun eta cai jadi pake micen najis hadas leutik hadas gede maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah nu najis anu dipicen deui cai robah sabab kecampuran barang suci saya cai di antara Lama-lama cicing, bos. Lama-lama cicing. Lama-lama cicing. Tidak bisa. Jadi Ari cai saeutik mun kana najisan jadi najis najan teu robah tenang seje lamun jadi kana najisan mun teu robah eta teu jadi halangan ari cai kapanasan mata pale eta makruh kana salira teu sae makruh sote mun cai masih panas dina wadah nu dipalulian emas dari makruh cai kacidati isna dari makruh cai kacida panasna ngaran cai saeutik nu kana najisan 375 kati Jawa lamun cukup berarti 305 disebutna cai gede ku ulama lamun wadah sadarisan leuwih saparapat eta cai gede deui. Alhamdulillah ya. Udah beres karena ini apa sih kan gitu ya perjuangan astagfirullah masya Allah gitu ya. Skip. Kalian bisa lihat cuaca hari ini hujan guys, tambah ada petir juga barusan tuh ya Allah. Itu dan kita syuting di dekat Citarum ya. Teruntuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Dai Channel. Pantau terus karena di sini ada kita yang centil-centil. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji'na ila dari